Dilanjut karena pembahasan kedua di halaman pertama loncat ke halaman anu kedua nyata tos beres mertelakeun masalah kalam. Dilanjutkan ku pembagian kalimah kalam. Waksamuhu jeung ari babagian kalimah anu tadi dibahas teh ya. Salah satu neta kabagi kana 3 bagian. Ismun tegasna kahiji kalimah isim, wa fi'lun jeung kaduana kalimah fi'il, wa harfun jeung katiluna kalimah harap. Jaa anu datang itu harap limaknan bari ngabogaan makna sorangan. Jadi pembagian kalimah teh eta aya 3 cenah. Nu kahiji aya kalimah isim, anu kadua aya kalimah fi'il, anu katilu aya kalimah huruf. Naon atuh ari kalimah isim teh? Ari kalimah isim teh nyata yakni an azal kalimati alati talipu minha salah satu aksamin. Al awalu al ismu wa huwa. Jeung ari kalimah isim kalimatun dalaj ala ma'nan pinapsiha walam tuktaran bizamani wad'an. Nyata kalimah anu nuduhkeun kana makna dina awakna sorangan bari henteu dibarengan ku zaman. Kajaidun, kajaidin seperti lapad jaidun wa ana jeung lapad ana wa hadza jeung lapad hadza. Jaidun ngaran ki jaid wa ana jeung lapad ana. Wa ana jeung ana saya gitu. Wa hadza jeung nuduhkeun wa hadza itu eta kalimah isim. Asani pilu anu kaduana kalimah fi'il. Wa huwa jeung ari kalimah fi'il teh naon? Kalimatun dalaj ala ma'na fi nafsiha waqtaronat bi zamani wad'an. Nyata kalimah anu nuduhkeun kana makna dina awakna sorangan bari dibarengan ku zaman, ku wado. Fa indalaj ala tilkal kalimati ala zaman nil madi fahiya fi'il madi. Nahu koma wa indalaj ala zaman yahtamilu hal wal istiqbal fahiya fi'lul mudhari nahu yakumu. Jadi gitu. Cenah nu kadua teh kalimah fi'il. Naon kalimah fi'il teh nyata kalimah anu nuduhkeun kana makna dina sorangan bari dibarengan ku waktu. Contoh lapad kalimah fi'il teh contoh lapad lamun nuduhkeun kana zaman anu geus kaliwat cenah. Fa indalaj tilka kalimati ala zaman madi lamun nuduhkeun kana makna waktu nu geus kaliwat fahiya mangka itu teh apil madi fil madi ngaranna nahu koma. Sepertikeun lapad koma geus nangtung, geus nangtung. Wa indalat ala zaman yahtamilul hal wal istiqbal jeung lamun nuduhkeun kana zaman anu eukeur atawa anu bakal datang faya fi'il mudhari. Tah eta fi'il teh fi'il mudhari nahu yakumu eukeur atawa bakal nangtung. Wa indalat ala talibus syai' lamun nuduhkeun kana merdih na hiji perkara fil mustaqbal dina zaman anu pikahareupeun fahiya fi'il amru. Nyaeta disebutna fi'il amar. Nah hukum seperti lapad kum. Contohna kum. Kum kudu nangtung anjeun. Asalisu anu katiluna asalisul harfu huwa kalimatun dalaj ala ma'nan bi ghairiha nahu ila wa hal wa lam wa qawluhu. Anu katilu teh nyata kalimah huruf. Kalimah huruf teh nyata kalimah anu nuduhkeun kana makna dina ala makna kana makna bi ghairiha dina liana itu kalimah isim jeung fi'il. Jadi lamun aya huruf anu henteu nuduhkeun kana waktu zaman atawa waktu anu dibarengan ku waktu atawa kalimah anu teu dibarengan ku waktu eta disebutna kalimah huruf. Nu terehna mah atau kalimah huruf mah nyaeta kalimah anu henteu dibarengan ku waktu jeung kalimah anu henteu nuduhkeun kana waktu. Henteu asup ciri isim, henteu asup ciri fi'il. Lain kalimah fi'il, lain kalimah isim, eta kalimah huruf geus eueuh deui kitu. Lamun dina hiji lapad dina Quran, ieu teh lain kalimah isim. Lain ngaran. Jaidun ana hadza lain nuduhkeun ka batur, lain nyebutkeun ngaran sorangan, eta lain disebut kalimah isim. Balik, nah eta disebut kalimah huruf. Lanjut kana waksamuhu. Waksamuhu jeung ari bagian kalimah salah satu neta tilu ismun kahiji kalimah isim wa fi'lun jeung kadua kalimah fi'il harfun jeung katiuna kalimah harap jaa anu datang itu harap limaknan bari ngabogaan makna. Jadi geus dijelaskeun tadi teh kalimat teh kabagi kana tilu hiji isim dua fi'il tilu huruf. Naon atuh kalimah isim teh? Palismu mangkari kalimah isim Yuropu eta bisa dikanyahokeun itu kalimah isim bil hobdi ku jer tungtung. Setiap aya kalimah anu jer tungtungna bawa dina Quran atawa dina hadis eta disebutna kalimah isim. Naon atuh ari JR teh? JR teh kasroh. I tah eta JR. Lamun cara
tereh nama tapi ciri-ciri JR teh ketika bagi deui disebut JR teh naon wae wa tanwin jeung tanwin gitu tanwin sepertikeun tanwin patah tanwin doma tanwin JR nek an nek in nek un lamun aya kalimah anu lapad an in unan berarti teh geus tong dipalire deui eta teh geus sakalimat teh kalimah isim wadahul alif walami jeung katiluna cirina isim teh kasupan alif lam mimitina aya alif laman sapertikeun lapad ar-rahmani lapad ar-rahimi tah lapad ar-rahmani jeung ar-rahimi ieu kalimah isim naon cirina aya alif laman bismi kalimah naon kalimah isim naon ciri isimna JR tungtungna kasroh Allahi sarua ar-rahmani sarua JR tungtungna ar-rahimi i eta berarti geus kalimahna eta teh kalimah isim kalimah isimna malahan aya 2 alif lam ongkoh JR tungtung ongkoh gitu wa hurufil khafdi jeung ciri isim anu kaopatna nyata kaasupan pirang-pirang huruf tukang ngajerkeun palismu yuropu bil khafdi wa tanwini wa dulil alif walami jadi cirina isim teh aya 4 nu kahiji JR tungtung nu kadua tanwin anu kaopatna aya alif laman nu katiuna aya alif laman anu kaopatna nyata kaasupan huruf sumpah huruf tukang ngajerkeun wahia jeung huruf tukang ngajerkeun teh min nyata lapad min wa ila jeung lapad ila wa an wa ala wa fi wa ruba wa ba'u wa kafu wa lamu jadi di mana-mana aya huruf atawa kalimah dina Al-Qur'an atawa dina naon bae bahasa Arab mun aya mimitina lapad min lapad ila lapad an lapad ala lapad pi lapad ruba jeung lapad ba kaf jeung lam kabehna aya salapan teh huruf tukang ngajerkeun tugasna huruf-huruf anu salapan eta teh nyaeta nyieun kasroh kana akhir kalimah contona lapad bismi tah kunaon bismi disebut i henteu bisma henteu bismu bismi di mana-mana ge ku sabab aya huruf bi naon huruf bi mimitina teh nyaeta huruf bi teh huruf anu tugasna teh ngajerkeun kana huruf selanjutna jadilah asal nama lapad ismun nama ismun teh tempelan lapad bi jadi bismi gitu bismi ta kalimah naon kalimah isim ciri isimna naon ciri isimna kaasupan huruf tukang ngajerkeun naon huruf tukang ngajerkeunna nyaeta lapad bi mi dibaca kasroh ciri jerna geus wa hurufil qasami jeung anu ciri anu kaopat anu kalimahna teh ciri isim teh nyata kasupan huruf sumpah wahya jeung huruf sumpah teh nyata waw wa bau jeung ba wa ta'u jeung ta gitu sapertikeun lapad naon wallahi billahi taullahi tah eta teh kalimah isim aya huruf sumpahan wallahi demi Allah billahi demi Allah taullahi demi Allah lamun aya bermakna demi geus eta teh huruf selanjutna berarti kalimah isim berarti lapad Allah teh kalimah isim naon ciri isimna lapad Allah lamun aya wallahi kaasupan huruf sumpah huruf qasam wab nyata hurufna wallahi hartina demi Allah geus lamun bismillahi di dieu kalimahna lapad Allah kalimah isim naon ciri isimna aya alif laman mimitina Allah tah alif lam jeung deui naon deui ciri isimna JR tungtungna hi Allahi gitu dua ciri isimna geus bukti lapad Allah teh nyata kalimahna teh kalimah isim lain kalimah fiil lain kalimah huruf wa pilu jeung ari kalimah fiil yuropu eta bisa dikanyahokeun itu kalimah fiil bikod ku lapad kod wasini jeung kusin wasaupa jeung lapad saupa jadi lamun aya kalimah anu katempelan lapad kod jeung lapad sin jeung lapad saupa eta kalimah teh kalimah fiil contoh kod qomat tah lapad koma eta kalimah fiil ku sabab aya kod mimitina contohna sin saya lamun tah lapad ya lamun teh lapad ya lamuna eta teh kalimahna kalimah fiil naon kasupan lapad sin mimitina
Saupa ya lamun sarua kalimah fi'il lapad ya lamun teh naon buktina kalimah fi'il sabab aya lapad saupa mimitina wa ta'i tanis sagnati jeung kasupan tak tanis anu sukun gitu kalimah fi'il teh cirina wal harfu jeung ari kalimah harap ma layaslahu eta kalimah anu teu pantes mahu sartana eta kalimah teh naon dalil ismi ciri isim wala jeung teu pantes itu kalimah fi'il dalil fi'li ka asupan ciri fi'il. Jadi ari kalimah huruf mah bisa dikanyahukeunna teh kunaon eueuh ciri isim eueuh ciri fi'il. Geus eta kalimah disebut kalimah huruf. Contoh kalimah huruf naon tah ieu aya ieu huruful hobdi tah huruf hopad tah huruf hopad huruf tukang ngajeerkeun tah berarti kalimah tukang ngajeerkeun hiya min ila tah eta teh huruf kalimahna teh kalimah huruf lapad min lapad ila tah eta lain kalimah isim lain kalimah eta teh kalimah huruf anu nempel kana kalimah isim gitu min ila an ala pi ruba ba kaf lam tah eta teh kalimah nanti kalimah huruf contoh kalimah huruf sapertikeun lapad bismi bi kalimah naon bi sabaraha kalimah lapad bismi dua kalimah naon wae kalimah huruf jeung kalimah isim kalimah hurufna naon kalimah hurufna nyaeta lapad bi huruf naon eta teh huruf tukang ngajeerkeun kana naon ngajeerkeun kana lapad ismi dibaca ismun asalna kalimahna kalimah naon kalimah isim ismun teh nama kan disebut kalimah isim ku sabab aya tanwinan ismun asal nama dibaca ismi teh ku sabab aya huruf baan mimitina huruf JRB jadi bismin tanwinna ka mana jadi eueuh didopatkeun kana lapad Allah jadi bismillahi nah hantu dibaca bismillahi ku sabab mudhof jeung mudhof ilaih bismi lapad mudhof Allahi mudhof ilaih lapad Allahi wajib JR jadi bismillahi teu meunang dibaca bismillah atau bismillahu mana qaidahna aya dina kitab Alfiyah atawa dina kitab Jurumiyah wallahu a'lam.